Di jero bupati, di jero gubernur, di jero menteri, aya sabaraha puluh anjing hideung. Hah? Di jero kiai aya sabaraha kene anjing hideung kan. Lain kudu diusir ku guru atuh, nemah. Lantaran nafsu urang mah hayang diuk di nu ngeunaheun. Nya nama geus hayangeun diuk di handap malah anjingna nu didieukeun di kursi. Pan bapak mah teu kabagian kursi hiji bae ge. Wah, di exit siapa yang panitia goblok bener. Teu kabagian kursi aing mah aing teh pejabat. Pan aing teh kiai nu mulia kok teh di bagianan kursi nafsu. Tah kiai ieu mah geus bisa ngaluarkeun nafsu. Lain kudu diusir urang kudu ku guru. Lamun negara bisa ngaluarkeun nafsuna model kiai ieu moal terjadi seperti anu ngadekem di ditu.